Aya jawara duapan pasea wah pasea makanya musuh-musuhan setahun-tahun buanana jago atuh teu kira-kira eta mah kabeneran pisan muatas jambatan rek mundur gengsi bet pas samprok di tengah-tengah wah serepetnya buat bedog nu saurang waduh ieu cilaka cenah anu saurang deui sarua bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso belati wah waduh ieu mah pilibuteun teu siap bedog teh nyebut bedog hareup sia nyaonon ieu bedog ari ieu belati tuker sama ayu ai sebentar gelut plong teh warnana ngemplong ya pasti jawarana orang Jatayu ya. Aduh aya deui satruna Naon? heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung ayarana gelis panimana teh make panggung kumaha carana urang cenah hayang eta hayang gelis geus kieu cenah silai nganjang ceuk baturna teh aing rek asup ka kolong Tah terus nganjang we sup ka kolong keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap di gereman jeung mamamungannya engke cenah aing mamamungan diturut tah sia teh mah nyaho da baturna eta cenah sirana eta jeung cerit mah gabruk aya mau gabruk aduh pan geunah di kegepan tadi harap teh buktinya geus tah geus beres bobogohan kadenge keneh geus euy geus beres cenah tenang geus maneh keluar nah cenah malah ditinggali mau nyaan babaturan dihakan jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakan ku mau nyaan anu hengan mah mau beak babaturan tinggal tulang ada mah ngopi lagi jeung rana ya kada ulah kitu aduh tah eta cek urang ge jelema teh ulah tah ingat dong aki-aki dina bemo dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok bari nunutan ngalengut hareupeunana hareupeun awewe teh hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki teh lengut nunutan ai teh bemo teh gejelig kana lomangnya di jalan nu bolong gejelig meureunna tah budak lesot aki-aki teh jongklok ai gep teh aki-aki nyusu si ibu inung budak cicing bari peureum da tunu barang handap keur aki-aki keur lempok nyusu eta mah kesel sirahna dijenggut sia teh naonan heuh buat didangeukeun eta bari didangeukeun aki-aki terap duh wareg si bobola teh make jeung si orang wareg tadi aduh kan bahaya tuh eta mah ngaranna ge dongeng ampun urang mah udah ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah malah aya nu ieu aya ieu tukang usup berarti mah kok pas sombong-sombong wah saya anu usup jago di dunia mah cenah kumaha kitu we urang mah kakarak celom langsung disangut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunia walah cenah eta mah lecur nu kadua nyahebatkeun dewek kumaha we urang mah kakarak gede geleng-geleng eupan lauk teh nolo buru atuh sekiat ya yang nyantok buka kitu ceuk nu katilu teu aneh halus eupan aing kumaha aing rek nguseup minggu Sabtu lauk ka ari mah anjing nguseup moal apaan maka tuh alus-alus eupan make jeung nanyakeun anjing nguseup moal apa tah kudu kitu kapan bisi mana nyaho dongeng nu mabok mah euy kitu aya hiji deui dongeng mabok anu mabok nyetiran mobil koloyong bros teh nabrak kios anya nu gebrok teh kamurasun atuh euy warung kieu nu bogona keluar kira-kira tuh nyetiran teh tong pipiluan anjing garasi anjing kios saga garasi udah malu keur mabok nah sia pipiluan anjing garasi aing dongeng mah nya da ingat eta dongeng waktu nu moal manggih aduh nah eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia oh kaktus teh nya lomba bunga sedunia nu lombakeun bunga dari Indonesia maju bunga melati dibawa waduh keprok sarea Jepang mau sakura waduh datang Belanda bunga tulip keprok Arab ulang udah di ditu mau kembang wah si eta jadi dia parasot gue calana kaktus
Dongeng teh lobana teh euy. Resep dengan kabungah dongeng mah. Nya atuh aya dongeng mah kudu gitu. Eta dongeng baheula mah. Eta teh nya dongeng teh ieu mah kembali lah ada baheula geus parhul. Lain baheula dongeng lagi mineng tapi hayang deui aing. Dongeng anu kapek-pek curug. Aya jelema ieu keur malu kapek-pek curugna. Alah cuma baru ye. Ini geneuk getah bubungan getih bubungan. Oh tuh kumaha cenah itu? Itu cenah si ibu itu tuh. Pan aya rana nu bogaeun eta nu jaga muning. Atuh itu cenah colok atuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun. Puye ceu abdi cenah ka corok curug. Atuh cenah bebaskeun kana bujur muning sok cager. Cos kana bujur muning cager we euy. Wah tenang. Isukna aya 2 minggu ti hari teh kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceu. Ya abdi cenah baru itu ka kanang muning atuh cenah. Cos cager hiji mangsa kapepekna peuting jeung poek jeung naon ieu ceu aduh kumaha tuh jadi kudu damaran lah keun teh aya damari da apa teu diantar ku ece barang sup cos kitu na jang mah lain bujur muning aya cek si bujur mana teh ajeun teuing deui ge lain curug kemana ya ge lain curug aduh. Tapi aya dongeng ya, udah. Ieu pikiraneun ya. Aya seorang jutawan cenah pokoknya boga anak 3 lalaki. Lalaki tah. Ari anu 2 mah bageur. Ari anu hiji mah baong lah. Lalaki teh geus teu puguh we eta mah. Bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah, waktu anak-anak itu ngarorakena remaja si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapak bagi 3. Mun bapak maot ya harta bapak bagi 3 mangkaning meureunnan 900 jutaan nya. Maot bagi 3 we geus berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tah. Tu papangi sekian puluh tahun. Begitu papangi sekian puluh tahun deui nya, brek ngariung. Ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Ari ieu nu 2 jadi ripuh. Kumaha cenah lalakon teh ka kieu ceuk nu panggedena, saya teh meunang biaya ti bapak teh cenah usaha kana dagang. Saya modal kana dagang bubuahan hancur. Pindah kana dagang lauk hancur, pindah kana dagang hancur. Nepi ka jadi kieu saya sekian tahun teh. Sekian tahun nepi ka kieu ayeuna. Terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan sekian tahun hancur. Pindah urang kana dunia rekaman itu hancur geuning sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar geus sukses kan pangleutikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi beunghar ai saya karesep teh cenah kana onang baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Ayo marabok minum minuman bir, minuman naon gitu. Wah poe teh cenah. Terus tuh eta dalam waktu 1 tahun ge duit teh beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh. Geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya saberapa puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lancek-lancekna Allah. Nyawa kitu mah ini mabuk. Ini bayangkan, sakitu puluh tahun kumpul-kumpulnya. Sakali ngonang jelema 200 jelema wah peuting. Ayeuna sakitu tahun digunukeun 10 gudang eta geus kitu geus beak we tinggal jualan botol eta nu urut. Eta sakitu tahun geus naek hargana. Jadi beunghar deui. Nah, nasib jelema mah kitu kan eta mah lain turutan atuh. Nya, tah eta euy mata oge sok palalaurna teh ampun urang mah tah euy dongeng teh eta nya atuh da urang teh kitu oke inget di Jakarta panya oh ieu mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta tumpak bus ku kurilingan rek eureun alah aing teu bisa ngomongna eureun kudu kumaha nah kabenaran pisan pan
Eta mah aku kurlingan di jalan Diponegoro, orang Jawa eureun. Ya, Diponegoro berhenti, turun. Muter saeutik. Orang Padang, Imam Bonjol berhenti. Iya, cenah. Terus ke Kebayoran. Tah, orang Batak ngagorowok. Si Singamangaraja berhenti. Oh, cek orang Sunda teh di Jakarta mun eureun menyebut pahlawan masing-masing. Si eta teh nya udah tidak ajar sejarah. Saha? Kabar inget jago pencari darahna. Abah Wiranta. Jadi denge ku bos dulu we. Abah Wiranta. Naon sia teh? Kamana wae atuh? Halah. Dari dongeng ngaranna ge dongeng atuh kumaha? Tah. Ieu mah aya hiji deui nya. Tah ieu tukang surabi urang. Oh, tukang surabi. Aya jelema can budak koboy naik ka luhur tangkal kalapa. Barang rek geus kalapa rek turun. Teu nyaho teh tadina aya tukang surabi di dinya. Dianap teh. Nya keur dagang. Ipek teh bari malik-malik surabi teh cenah da katingali. Bari gagaro bujur we, usapan bujur teh. Balikeun surabi alah. Turun we si eta langsung digarobokeun. Beja-beja sia. Moal payu sia surabina. Leungeunna urut bujur. Aduh jang ulah jang. Ulah jang ulah cenah jeung sok ujang hayang naon ge moal urang mah cenah moal sadeu moal cenah ya Ek diunuskeun we. ini rek diunuskeun moal cek si ujang teh sok atuh cenah tapi pangnyepangankeun curug mah cenah curug ngiji deui je aduh era bae urang mah sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang Iya. urang mah cenah ieu marek dagang lahang we. Oh atuh kieu atuh supaya geunahnya panganana eta curugna abuskeun heula kana lahang. Arah cepel sok atuh barang bus kana lahang. Beda-beda gitu. Mana meuli sia. Mana meuli sia sarua. Iji-iji itu nama damai we. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh aya gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, karwak, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih beneran aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu ditunggu aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing aja dong lain nuhun-nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Sioreng lain dulu. Aya nu ngejokrok aja. Copet di Jakarta teh copet awewe. Tah. Dina bus pokoknya keur pejejel-jejel. Bari nyokolon tuh copet awewe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah hayu teu make calana jero deui lapisna nya. Teh teh barang goroso leungeunna teh cepet diantep we barang geusup ka jero didempet leungeunna. Krek sok sia mending digorok cepet mending ucapan. Tibatan sieun cilaka sawi ucapan nya mun ucapan eta we tiang bos nya. Tah eta Penyempengan bus. Cumuhun dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng. Anu kaget teh urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng eta. Nan. Nah urang mah lain curug neng di dongeng nu aya teh hiji deui naon teh poho. Nya eta mah dongeng udah loba eta dongeng teh euy. Nya Ada belok mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Ya sareng dokter, nuhun, aya naon ye? Adi bari nyungkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam, kasetrum. Cek dokter teh, atuh mana udah cicing atuh. Harapan abdi mah bohlam. Ini ngelakuna lieur sia. Sare deui eta dokter. Apa abdi mah bohlam? Itu. copet di Jakarta teh copet awewe. Tah. Dina bus pokoknya keur pejejel-jejel. Bari nyokolon tuh copet awewe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah hayu teu make calana jero deui lapisna nya. Teh teh barang goroso leungeunna teh cepet diantep we barang geusup ka jero didempet leungeunna. Krek sok sia mending digorok cepet mending ucapan. Tibatan sieun cilaka
saya misapan nya misapan eta teh yang bos nya tah eta penyempengan bus cumuh dari eta dongeng teh eta eta dongeng anu kaget teh urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy nah bisa kitu eta dongeng eta nan urang mah lain curug neng dia dongeng nu aya ti hiji deui naon teh poe nya eta mah dongeng udah loba eta dongeng teh euy nya tapi aya dongeng nu alus euy ieu mah dongeng nyaan sasatoan di leuweung rapat ngabang-ngabangakeun paloba-loba anak waduh cek marmot dewek sekali anakan teh nyo nepi ka 8 nepi ka 8 waduh orai nangtung orai sekali megar anak aing nepikeun ka aya 30 waduh cek nu ieu cek kutu anak urang nepi ka 100 cicing terus ngalieu ka maung kumaha sakarang maung maung nangtung lalaunan leres sim kuring mah anak teh mung hiji tapi caratatnya hiji ge maung sampai kabeh eta sasatwa leres pun anak mung hiji mung caratat ku sadayana hiji ge maung tau teh cicing calik deui eta sampai kabeh sasatwa ieu da sieun atuh oh hiji ge maung apa yang marmot 200 poe mesin. Nah, aya Jawara mah turna mana geus ngadenge dongeng jelema nu jago. Aya teh jelema jagoan. Anas gegebegan. Lain jagoan iman mah. Mawa duit euy di karungan. Mangkaning geus hampir maju ka peuting. Aduh, kumaha lamun aya rampok. Tapi bismillah we kumaha engke. Buat bener di tempat nu sepi rampok 5an lalaki. Cung jelem nyarep marawa bedo. Ditingker kabeh. Eureun sia nya aing naon? Tapi eta pura-purana eta ngenang-ngenangkeun maneh rek nanaonan maneh kikieuan kadewek reuas eta nu marawa bedo ya pasti nu duit teh Jawara deuk naon sia teh kikieuan marawa bedo dikira aing sieun kadek aing sok nyampurkeun malunur kabeh alah cenah kadek na sia malunur teu wani ti hareup ti tukang sia malik ka tukang aya geus ka tukang meureun walani pupet ngararadek geus ya geus hae aing sugan teh jago aing ada sarana ge bisa duh alah oh ada hari dongeng mah tuh nya pae ada dongeng mah tuh loba urang sok ingin dongeng mah